Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Surya 28 channel orang Sunda. Di dia simkuring nuju aya di daerah mana itu Kang? Pamundayan. Di kecamatan Nate, Waneta apa? Pondok Salam. Kabupaten Purwakarta. Di dia simkuring nuju sarang Kang Dery, asli orang dia, mohon. Ka subscriber tanya daerah sorangan, daerah Purwakarta seueur pemandangan anu sae intina mah tiasa di sanes tempat wisatanya tapi nya untuk amengan gitu kan pamili di dalam tempat wisata mah sok balanya eta lain ieu ngomong-ngomong ieu rancangan abdi duka ka mana itu ya duka tah kreator yang tidak kreatif teh geuning eta tadi teh ngomong nama rek naon mah cenah rek ka mana heula mah kan kitu si eta mah Kang tarapuguh si eta mah kamari ge nyeun video ngedit tapi video batur kan aduh atuh bahaya euy bahaya gitu mah kalau Kang ngedit video ieu geura awewe deh lain ya Kang bahas masalah tentang tempat wisatanya seueur euna wisata di Purwakarta anu ka nya ka omongkeun sae gitu nya. Wae tak kira-kira daerahna kolam renang Taman Batu we. Oh, Taman Batu. Oh nya. Da terkemana mana. Seueur gitu nya di Purwakarta teh kan nya masyarakatna juga nu kurang antusias gitu. Kurang. Jang, ka mana? Iya tos nyacul Nyacul macul gua gadag kenal gitu lain maruk teu wawuh merenya saha emang didinya didinya saha teu wawuh kan dia henteu artis urang teh coba artis ibu kota penasaran ada ieu mau gagang pacul baheula ge aya anu ku gagang pacul tempat teko tutup teko kegeng gitu mah urusanana aja iki poho ngangkat caina saat beureun lain saat teh garing dia video nih sok atuh ngobrol sebanyak tadi di itu mau ulin tas di mana wae ulin di teh di Lebak macu mau cau cara rasa rek naon kiripik naon bit kiripik ih heuh kela poho aya mana kawung poho kela kawung naon kawung lah oke guys jadi sambil nunggu kreator yang tidak kreatif kita balik lagi nya saur nama bade nyanak kiripik cenah duka kiripik naon ieu teh mung nu penting intina mah kiripik nu garing pokona eta rangu nya lain ieu endah ieu nya pemandangan Kang enak pisan nya di sesah di Pilari daerah Jakarta mah moal aya tas hese eta mah jadi mah geuning aya tangga jagong kene aya jagong kene manuk si culiwer kene sakumaha enakna basa oge teh bisa dicaritakeun moal bisa dicaritakeun ka kawasan Pangeran ku nikmatna Pangeran teh teh ieu lain nikmat dina kahirupan hungkul lain ieu ka mana nila udah teh mah kiripik jauh meureun geuna ka ieu heula ka bendul juga heula kiripikna atuh ka aja guys kalian tahu nggak apa yang nanti dibawa sama si kreator yang tidak kreatif kalau yang tahu keripik apa yang kalian tahu apa saja keripiknya nanti yang jawabannya benar insya Allah saya kasih hadiah soalnya yang dulu juga kalian udah mau kasih hadiah tapi kalian nggak pada jawab yang sekarang harus kalian jawab kira-kira keripiknya apa yang akan dibawa di daerah Tiis kieu sok tebak jawab di kolom komentar oke? Ini nih Mang Cepot nih salah satu apa ya naonnya disebut nanti maskot Jawa Barat maskot kota Bandung kota pokoknya masa Jawa Barat Mang Cepot sama itu Dawala si kurang sorak gitu sik lah gimana ya cuy alamun enak banget
Ya jadi lapar juga nggak dengen mau ada keripik. Terus si Dawala juga tuh lagi melong weh. Si Dawala sama bajunya itu hijau kayak jukut, terus mukanya koneng kayak apa gitu. Kalau saya mah berem hidung. Gagah berem teh lir ibarat asak gitu kan. Hidung teh lir ibarat ya naon leuwih di asak buruk. Dia kemana kreator teh euy? Udah jam berapa ini udah mau sore juga gitu kan. Tuh udah jam 3:30. Juga nama nyokot kiripikna ka eta sia mah. Jauh meureun. Jauh juga mah. Pot sigi saga geuning. Sigi saga tah datang. Iya. Ditincuk ngali aduh. Ye. Gagah si eta Biasa. Tradisinya. tradisi. Tradisi. Tuh, ya Nah, tinggal. geuning kayak Tah geuninganan tuh loba Ah. sireum. Yo, dodol lempak. Wajit. Oh, wajib. Wajit. Sejak iraha rubah jadi wajib. Dodol sama dodol. Ah kamu mah ngaco. Coba orang ngasaan. Wajib apa dodol? Kayak ngomong meureun ye. Ah mana merah kuning itu kade Sarua juga bukan mana malah. koneng sarua Tuh, jangan buang barang sembarangan. bukan barang Oh. Sam. Lain deh. Kang Deri Kang Deri, orang dieu? orang dia nah orang asli Tapi abdi teh apa? ah maknya Abdi kan lain orang dia. si eta Bang, atuh sok, ayo mangga. tuh kiripikna. mohon mangga ayo sok Sok, mangga. asal saha nya nu mawa tawaran saha Sok, mangga, cobain heula. Bismillahirrahmanirrahim. tawaran heula tuh itu Saha? tawaran subscriber Oh, nanti itu di mana sih ya? apaan itu orang tekir di mana daerah Pondok kenaan ku musibah wae Amin. lain mana ieu kacana aya ada wah Iya, ayo teh minus 90 derajat. kalau namanya derajat Ah, naon. minus mah tuh Teh ame juga si ieu teh penyanyi gini. saha Si naon sih? Afgan Lain. saha Aya Jideui. ya Judika Lain. saha tuh Ya, terus. siapa lah apa berbulu Ya, tidak. nggak gayot Gas. saha jika Si saha Angga Chandra. Oh. kan ini pakai oh kacamata. iya youtuber berarti YouTuber. YouTube-nya bisa hiber YouTuber. YouTuber. Mangga kebian. Tapi bismillah heula. Mengawal Kurang tahu isanya. wajib ya Oke. Teh para kiripik. pemirsa, ini teh kiripik ya. ini kiripik apa coba Kiripik Kitela, aya nama apa? Kitela nah Kitela. Kitela naon cing ya sia teh nyawer Eka mah 5 orang mah belum belum naon kemarin teh sepan. depan Sepana. Kalau kita lah sumban. Nah, enak kiripikna. jadi yang tahu jawabannya Hmm. Kitela itu kiripik apa tapi jangan pakai bahasa Indonesia nya Iya. ku bahasa Sunda Bahasa pan Sunda. urang mah cenah Sunda gitu kan Oke, Akang. Beuk. Lapar. nah ini buat kalian semua yang mau mencoba ini makanan paling enak menurut saya ini Bener, enak banget. ini adalah wajit itu apa ya sejenis makanan yang lembek kayak apa ya kalau dibuatnya dari apa dari ketan ya Ketan. dari beras ketan sama gula terus dicampur sama bubuk kelapa ya parutan kelapa ya Kadang dari Danas juga ada ya. nanas dari nanas juga ada ya Ini nanas. Nanas tuh. oh nanas Nanas tuh. wah saya tuh Nanas. anian ini isur ya isur Surya. oh surya dikira isur Tepangkeun Surya, abdi teh Kang dari nya ulah nanas. Da mah apaleun batur mah siapa nanas. nanas panas Nanas. Tawasnya. ini wajit salah satu makanan dari Jawa Barat juga ya Bener. di banyak malah Jawa Barat pasti ada yang suka bikin wajit ya wajit Saya di dinu hajatan ke Kongo. nah itu hajatan mah wah, paling itu wajit paling gratis nah kalau waktu dulu saya suka ikut ngewayang ya malam-malam kan wah langsung datang tuh jam 12 malam tuh datang itu apa ya kayak makanan gitu kan kayak ada ranginang gitu kan Melo komo eta. terus kayak ada apa kamu kernaon tong dibebaskeun teuing bisa Pakuh itu di ala, pakuh.
pacul. Pacul bener kieu. Rajet atuh. Rajet. Wah eta modal euy. Aduh ieu dicegan enggak. Waduh, Si eta mah bener. cecak menang nyecepkeun manehna sorangan Tadi tadi. kok jemput. Mana? Ah, sajukut telepok ya. Kok diputna. Lain ya Nah, kita teh kemarin habis dari Parongpongnya. ya Parongpong Lembang, Bandung Barat. Bandung Barat. Sekarang ada lagi di Purwakarta. Heeh. Nah, kira-kira nulalajo hayangna urang ka mana deui? Heeh. Kira-kira ieu mah. Ya, sok silakan yang mau kita kunjungi ya. Ya. Kebetulan kita juga ke sini ada kunjungan dari Bang Dery ya. Iya. Dia minta ke sini. Alhamdulillah kita sekarang Kelak apa namanya teh bitu teu wawuh cenah. hah? Akan ada api-api nah. Wae ah. Api-api nah. Kira-kira ka mana deui? Ya, silakan. Kalau itu aya ieu naon kebun binatang aja. Mon binatang. Ieu binatangna kabur. Orang-orang Di bawah saya orang-orang. odong-odong. Odong-odong dipanggil. Ai odong-odong mah ieu non. Anu sok dipake meyeum sampe. Naon cing? Sok tebak naon? Odong-odong nu sok dipake meyeum sampe. Lain. Ada sapu. Anu sok dipake meyeum sampe odong-odong. Taluk, Nah, itu wala maneh. taluk teu, Nya nuhun si bala ge. taluk, Kang taluk. Boga hutang. Ah, ieu mah sakitu wae sia. Dikira ame hutang. Ah, saya tahu udah rame ah. Ah, nya emang teu rame da mana ka jadi wae. Dibolekerkeun ah. Wae metere. Lain. Ya, Ieu kita bareng diningakeun masuk. ka orang Purwakarta. Tong jauh-jauh ulin mah. Bener. Di dieu Ayeuna lomba geuningan. ulin tahun baruan hayang ka mana gitu kan ka ditu gitu kan. Hayang ka mana ka Jawa ka mana gitu. Tong jauh-jauh nya. Nu deukeut ge loba tuh. Atuh da ulin ngarah naon lanjut. Mati mata kieu Kang. Eta mah si beungeut Si atuh. beungeut teman. Ama cuci muka eta mah. Ini ngalucu. Lucu. Masih pada hijau. Kare murah. Apa? Minta sampe. Aduh, sekarang begini sampe. Kamu kan itu jawaban. Oh, jawaban. Salah disebutkan Oh ini. iya, Ada salah. kuis. Aduh, Ganti. salah. Ya, aduh kamu mah. Kamu tukang kalah joken ah. Tuh, itu kayak yang murah gitu di mana itu? Kota yang bersih ini mau luhur. Nah, yang di mana endahnya asli. Cai gini tiis tadi kurang di itu dilebak terus mandi Jadi tiis. saya itu kayak itu. Sekolah tetes-tetes. Emang bisa dihitung gitu mah. Aku mending ngarulang wae. Wae, coba tuh. Kita ngomong Dik ajak atuh ngomong. pot. Lah alim mah. Kita pot. Dah coba ki. Ah, bener. Wawasna dewek mangan hiji atuh da Kenyataan pot. di muat paling enggak lah. Paling saminggu karak hiji Udah, sakeun. mana mah juga orok hiji wae nya untuk teh. Ya berarti. Tuh ini banyak cucuk ini. Ada manerak cucuk mah ka maneh mah. Tuh, guys, kalian bisa lihat ya. Ini adalah yang tadi disebutkan ku si kreator yang tidak kreatif dan ini tangkalnya juga ada di belakang kamera ya. Ini namanya sampe kiripik atau kiripik naon bahasa Inggrisnya euy? Kayu tela kanan. Banyak kitela kiripik. Ya pokoknya keripik kitela ya. Ini pokoknya enak dibumbuan make pecin jeung uyah. Dikeum, digoreng. Nu pasti mah nu ngeunah mamlang pamere. Deui. Ah. Pamere tinggal Aya deui. aya deui. Aya deui. Tapi ini juga kalau nggak pakai kari nggak enak. Kali am. Kari am. Ya, kamari kan di Parongpong. Ah, Satuan teh rencana teh kadusin bambu, nah langsung ka dieu. Sok. ieu. Oh, ngagaya mulanya. Eh, Penting deh, kurang teh ngimpi. mimpi naon? Ngimpi, Jumpa hili gitu. ayeuna Lain. ngimpi
tapi urang teh aya di Paneasa pentingnya. Vanessa. Gara-gara naon sih? Pan maneh nu ngajakan sare dina elep. Heeh. Tah, sararena elep urang teh ngimpi hudang-hudang teh urang teh di Paneasa. Turun urang teh di Paneasa teh. Heeh. Pek teh lain ngimpi Asli. kasarean tina elep. Oke. Da maneh nu ngajakan sarana elep kuduna. Nah, untung we enak urang di dieu ngarawatan. Untung anu apalnya anu Ieu teh marapa ieu teh. marapal tadi teh urang teh. Urang teh kan kaditu pakai GPS. Naon gitu. GPS eta teh rute teh ya. Kan tadi diselok kan tadi. Diselok tadi. Selok. Sherlock. Oh. Eta selokan. Tak gitu tadi kan ieu kamacuan selokan gitu. Nanti teh pengen bika dieu teh nyata tah macul. Urang dieu teh. Kita nyaah tuh taneuh kebon. Cenah. Aya beja mah oke balik di bakalan mangu. Nyata mangu. Baik, waduh ya teh ya. Waduh. Can asak daek kitu. Baik ke di peuyeum masak mah. Itu kan lain. Tapi tadi asal lubutnya mangguna nya. Coba kawah sabulan deui lah ka dieu. Tah, sebulan deui insyaallah beak Ya. mah. Beak. Teh kira-kira eta geus sajo kitu sabaraha poe kana jang ka asak burukna. Bulan lah. 2 minggu berarti saminggu setengah ka dieu. Ayo Asa ulah mabal we Kang ya. ngan moal. Mah rek ye mun rek ka dieu rek ngan tamanggu ulah beja mah ieu ka dieu na. Hah, kurang langsung ka dieu. Ngatur teman kenging, eta mah atuh ngadog teh ngaranna. Ngadog. Ieu atuh euy. Sepertinya kamu loba dicocokan dari kemarin itu. Oh, kemarin cium wae ku reungit. Tah si ieu ngali itu cocokan reungit ka pareureum ieu awakna. Ieu dicocokan ku Ieu tawon ieu Tawon. karoneng. koneng kieu sugan teh dicocokan ku nul yang spiteng. Terus. Ini gimana ini sekarang? Gimana ini sekarang? Sekarang kan kita teh lagi di Pamundayan ya. Kita mau ngapain aja di sini nih? Di sini nyai urang mah tadi geus macul han ieu potong euy gagalna nyata mah. Wah, mana mau ngeureun diasupkeun meron juga mau berita ti heula. Tuh jangan naon urang boga kanan. Nah, bukan naon. Nah kieu Oh. ieu mah. Bukan Terus kamu kieu mah. ye tadi telat ngangkat jadi hideung kieu kumaha nya tadi. Kamu mah teledor. Memang ini dia tuh kreator yang tidak kreatif ini nih. Kela keluar mah coba. Ini ulah digosok. Asup ya deh, asup. Ulah digosok, urang asup deui kana. Asup, tak kasih satu permintaan. Kotor guys. Ini kita tuh harus menjaga kebersihan ya. Ya, tuh kalau udah kotor gitu pakai makan sampo keripik enak ya. Iya, jadi rasa coklat. Rasa geheng. Hayang teh. Ya. Ini hoyong-hoyong, ini mah ngeunah-ngeunah, lapar. Ayo. Kesini, hayu, sok, lihat pemandangannya enak di sini mah gak usah jauh. Enggak perlu bayar di sini Nggak mah. perlu bayar, bener. Yang penting kalian jaga kebersihan aja. Betul. Silakan ya. Bebas. Untuk pencinta alam ya mungkin ya. Pencinta alam Pencinta khususnya. alam, silakan datang ke sini. Ya lokasinya kita lagi di Pemundayan Pileg. Tadi di sini camp ya. Nanti Pileg, ya. kita ituin aja. Kasih Di lokasinya deskripsinya ya, aja. di Apa? deskripsi. Bersih. Di deskripsi ya. Des. Deskripsi. Eh, Nama. apaan teh istri kamu iklan? Di sini Bukan. banyak nanti di bawahnya di YouTube di kolomnya kita kasih ya. Kolomnya kita nanti kasih di videonya. Tempatnya. Jadi selama video dimulai nanti ada ngegodeblak gede. Godeblak. Dari kita Aku udah bilang ya. itu alamatnya. Oh, Jadi video kita mah nggak usah diliatin. Oke nanti sama kreator kita nanti disimpan lah di pojok kecil banget ya. Nanti ada lah nanti kita dituin aja. Ini lokasinya di mana, tempatnya di mana. Ya. Pokoknya nama ini di pesawahan lah pokoknya nama. Heeh. Di daerah persawahan itu ada gunung-gunung ya. Terus juga itu banyak ada yang serba hijau lah pokoknya nama. Enak ya. Iya. Kang, ayo apa sih jagung? Ames, Mana susah tuh. angkat tangga. Tetangga. Mana minta. Ngalah we. Kalau we waduh. Orang tinggal heula. Tanah asak, ayo kene. Kamari di Parongpong kunyil kene. Buan, Iya masih buluan kene. bulu naon. Bulu jago. Oh. Ada.
gagang pacul geus potong. Iya, ulah Celana sopir borosot itu. gitu. Awor euy. Akan abdi mah ka dieu kan tadi ka rencana lah itu menang namu celana teh. Da abdi mah ka dieu make sarung. Itu Kamu berangkat ka dieu jeung saha emang? aku teh ka dieu teh aja si Atmaja, Oh, aya Atmaja saha? M Yunus. Asik guys. Oke guys, mungkin Cukup sekian lagi. lu bukan kamu mah mungkin nanti Aku pengen beres-beres dulu. sehabis dari sini kita akan meniis. Niis. Ada satu ke rumah Kang Dery nya. Ayo kita kunjungi yuk. Ah, Yos Kang Dari ka Bumina. Seueur teh mamena di. enggak, soalnya ini udah mulai Heeh. agak-agak terik Mengheap gitu. ya tuh. Nanas Kang Dari. Tadi tuh ada orang teh ngomong jam 4 tuh orang teh asa ngeheap. Heeh. Nanas Karena dia salah jam gimana? kulit bisa jadi hidung. ngaco. Ya. Jamna ngaco. Heeh, bisa hidung. Oh, kamu udah hidup. Cok itu. Kita ke sana aja yuk. Ayo ah. Ini mah udah tinggalin aja si Cepot mah sama ini di sini. Ada. Ya, Ini batang. mana? Ya ini bawa buat kita makan di sana. Ansel cing belum Mang Dari dia. Ya itu nyaah lebar. Nah, tapi ini jangan buang barang sembarangan. Iya, ini di sini aja nanti nggak apa-apa lah. Soalnya nggak bakalan ada orang juga kok. Ayo, Mang Dari. Ayo mangga. Oke guys, ayeuna simkuring pada ka Bumina Kang Dery heula. Ulah hilapnya, ulah kemana-mana di dieu heula. Bagus tah Mang teh. Alhamdulillah. Balatakeun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelebat. Yos dia udah potong. Iya, Terus saya mah teu make sandal tuh deh. Nanti potong. Jangan dikuman nanti nama vlog ya. Assalamualaikum. Paingisnya kenapa? Nah, iya kirpik dia. Kok di bawah? Aduh. Cai, Kemarin mah lampur tuh. ya. Lu kata ibunan gitu. Ayo dain. Iya, kan ya. Lu hajuk kita kan Kabudayan mah. Kita riis saking. Isnya yuk. Nah. Nikmat tuh Bang. Ayo kalau tuh. Mangga. Apal Sawah karunya tekona tutup. ini kacamata apa dia eta. Kacamata ajaib kan. Duh, ya. Gaya orangnya. Ih, Gedalangnya. lain. Gelang-gelang. Kadang-kadang. Lain. Haus ah. Duh, kadek. Karunya tekona tutup mau cai. Bocai. Isi ieu mah heueuh ngaetakeun teko terus buat bikin kagereng. Aduh. Oke, guys. Jadi ini saya udah nyampe nya di Bumina Kang Dery. Di menuju kuliah, menuju di di Karmaknya. Di Karmak apa? Iya, Termak mah lepisnya. naon atuh keur naon ieu? Di kabun. Keur naon atuh ieu keur diperbarui, upgrade. Renovasi. Oh, renovasi. Kalau kepikiran. Si Reno orang mana tuh? Di Reno kan Bekasi. Oh, Di si Reno Bekasi gitu. Situnya. Nulis lah, udah nyambung-nyambung deh. Oke, guys. Mungkin hari ini cukup segitu aja ya. Soalnya kita mau istirahat dulu. Ya. Benar ya. Capek. Iya, bobo. Giring dia istirahatnya loson. Oke, jadi Rason. si ieu mah parah. Gimana? Iya, di kana gara-gara kamari kaculugan cai. Jadi pinuh itu di jero. Oke, guys. Jadi cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa. Jangan lupa ya buat kalian di subscribe ya. Terus di like, terus di komen ya. Terus di share nya, di Dicoel, dicoel, di angkeun ya.
Jangan lupa saksikan terus Surian 28 channel. Di channel orang Sundanya ulah hilafnya, geus ulah hilaf tuh wae na. Di subscribe. Iya bonus gitu. Tapi Muhammad Yunus sebagai pemeran anu laku-laku dan ini Surya sebagai kreator yang tidak kreatif. Baik. Dan ini spesial Kang Dery ya. Anu gaduh bobongkon di dieu. Siap. Oke, sakitu di Surya 28 channel. Wassalamualaikum